Keong emas. Di kerajaan Daha, aya hiji raja anu ngagaduhan dua putri anu namina Dewi Galuh sareng Candra Kirana. Aranjeunna gelis, tapi upami Candra Kirana panggelisna. Dewi Galuh janten timburu sareng hapena lami-lami. Raja miharep Candra Kirana nikah sareng lalaki pilihan nyaeta Raden Inu Kertapati. Candra Kirana anu ngagadungkeunana bagja piksan sabab ngagaduhan manah ka Raden Inu Kertapati. Dewi Galuh anu hage resep anjeunna jinten ambek. Dewi sanos anjeunna pendak sareng tukang sihir pikeun nyingkirkeun Candra Kirana sareng dukunna satuju. Hiji dinten, nalika Candra Kirana nuju main di pantai, dukun nujuk-nujuk nembongan sareng ngajantenkeun Candra Kirana janten keong mas. Balik lamun henteu minheunan cinta sajatina. Ujuk-ujuk ombak ageng sumping sareng nyeret Candra Kirana. Nalika di istana, Dewi Galuh nyarios ka raja yen Candra Kirana parantos kabur kusabab aranjeunna henteu hoyong nikah. Jauh pentas hiji awewe sepuh anu mancing nganggo jaring mendakan keong mas katangkep. Leres nyandak eta keong ka imahna. Samentawis eta, Raden Inu Kertapati anu henteu percanten kana papatah Dewi Galuh milari Candra Kirana. Anjeunna pendak sareng gagak anu nyarios anu tetela dukun jahat. Raden Inu Kertapati teras-terasan lumpang sareng dugi ka gubuk sareng nini sepuh. Nalika anjeunna ningali ka jero, anjeunna ningali Candra Kirana anu keur masak. Eta nalika kutukan ngaleungit. Candra Kirana sareng ninina sepuh dibawa ka karaton. Teras Candra Kirana sareng Raden Inu Kertapati nikah. Sementara eta, Dewi Galuh anu kasihaneun kusabab ngabohong lumpat di keraton teras nyelip sareng mukra kana gawir teras pupus. Pesan tina dongeng ieu ulah timburu. Kusabab dengki tiasa ngaruhikeun saeueur jalmi bahkan diri anjeun. Hatur nuhun.